Dina Tanbihul Gopilin kasauran Abidar Al-Ghifari ngadawuhkeun jalma nu paling nikmat teh saha cenah. Ayeuna si An'amu kira-kira nu paling santuy anu geus tenang anu tinggal ninikmatan teh saha. Kasauran Abidar Al-Ghifari qala jasadun fiturob aminun minal adabi mungtadirun lisawab. Jalma anu tenang jongjon mah ayeuna mah nu paling nikmatnya eta jasad nu geus dikubur di handapeun taneuh tapi manehanana geus diraksa ku Allah aman tina siksa kubur, tinggal ngadagoan tah ganjaran salami hirup di alam dunya laku lampah hade. Matak eta nu geus jongjon hirup mah urang macan jongjon maot ge acan dan nu jongjon mah nu geus maot bari ditarima. Tinggal ngadaguan balasan ti Allah. Mudah-mudahan orang sing husnul khotimah ayeuna dikersakeun di alam dunia sing istiqomah ibadah kitu eta.